Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpetualang lagi ya di Waduk Saguling. Kebetulan sekarang malam minggu sambil ngaliwat, insya Allah mudah-mudahan kita berburunya pakai jala ikan ada, pakai pancingan ada, serba ada, pokoknya malah di dia mah naon anu eueuh teueunan usupan dikecrik. Kebetulan kita ditemani sama teman-teman kita semua ya, teman seperjuangan di Waduk Saguling, di mana aja seperjuangan. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki, ikannya dapat buat bentar malam ngalebok liwat merenya pennya. Ngalebok liwat lah. Untuk sekarang kita dirakit dulu sementara sambil mancing. Mudah-mudahan mancingnya ada ikan yang mau makan. Kebetulan kita lagi nunggu temen belum datang. Berapa orang lagi? 3 orang lagi. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki. Yo pokok nama hayang nama urang useup heula teu meunang useup di kecrik. Nya ieu mah pokok utama nama lah acara hiburan malam mingguan. Ngalalau ku kecrik alatna aya tah ieu ye. Para penonton kecrik teh nu kalarieu ye bilih terang nu namina kecrik nu kalarieu ye. Ari ujang nuju naon ngada malaon eta teh. Kopi. Sok pura tujieunkeun heula kopi nu teu kuat ye. Ti koro kuat asa garing, palarahang hayang ngopi. Kopi heula tuh. Mang Beben sambil mancing. Kalau saya mancing boleh lah, ngecrik boleh. Kopi lur, aduh. Aduh, aben baling-baling lagi nyeduh kopi. Pokoknya mah digaskeun lah karena kopi. Aduh, kado kapan tamu ku urang Sempedang tuh. Kumaha urang Sempedang sehat? Alhamdulillah majeuna pisan. Aduh, awas ah. Lalaunan nijakna. Jelang. Tuh. Asar ada gaya urang teh tos sareng si Imas tos kumaha ya teh? Ya biasa we ngelongok orang. Da meureun kolot mah eueuh lain kabur. Kabur. Di bismillahan heula ieu ku suhu ngecerikna. Janten kameramen heula we na mah. Larisan yo. Kalau ngaliwat tuh. Lauk beureum nu kieu ternyata kieu mah. Alhamdulillah kumaha. Si Ega mah gak bisa ngecerik teh. Strike pertama tuh ku jala ikan tuh. Alhamdulillah tutas kengeng ye. Ngalarisan kanggo bekel ngaliwat engke wengi. Janten kameramen heula we anu ngecerikna. Lokasi Saguling ya, daerah Cikondang, Kota Baru, Parahyangan. Dapat ikan sinemo. Buruhan mah ajeun hiji di buruhan mah di ala. Si bapak ieu mah ieu liwat. Aduh, lauk sapuna teu tahan. Dapat ikan sinemo. Amori mah ti bayu teh abdi dia. Nya? 50 bebenyokeun liwet. Keur ngabebenyokeun liwat, aduh.
Seseueur nama lauk sapu disaguling mah tobat. Simna lu sapu. Cerita ge aya mah kalau kapal sapu seueur. Seueur asami di Cirata ge nama lauk sapu teh. Senang barah. Nya malaradag pisan. Seperti kawaru doyong. Nya tah daerah Warudoyong olahrageung teh. Kawas laut. Kuningot. Kok ieu teh pan abdi ningali ada mangga teh nu ari bukan abdi teh. Pak itu coba. Tinggal si cucu teh ngudot. Ini tinggal patin teh. Buat segede kritis teh hidup coba patin teh gitu. Tos kengeng di lauk nila. Di luar tuh. Teu karaos tos wengi deui ye. Bagian syuting euy. Ngaliwat. Aduh, nyun bala-bala. Kalau malah ditanggung. Hasil akhir ngecerik teh ya, tuh kengeng sehu. Aduh, alhamdulillahnya aya we kamu ngaliwat mah sehu tuh. Ieu nila patin tuh. Ampun ieu mah. Awas, Mang. Naon? Bori patin tong kitu. Awas Mang eta. Awas cocok. Gitu. Hasil akhir ngecerik teh ngajala ikan ya teh. Kanggo liweteun tuh, liwatna nuju ngaliwat. Goreng hiji patina goreng hiji. Ani ngeuceun da balik. Ya. Iya nu kieu mah ngagoreng nu kieu. Hah? Iya. Kujung. Tuh tingali. Kumargi liwatna atas asak eno urang talaruang heula. Mang apa itu Mang? Nam. Ben, eta dekeun lampu bok deui. Lampu. Liwat heula. Itu bolang mah Ben. Racaan mah. Alhamdulillah rabbil alamin. Talaruang heula ieu ngaliwat ieu. Aya karun sadayana ieu. Langsung liwat. Ieu we Mang ieu mah. Ben mau kitu ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana amin. Yo goreng heula gararing tuh. Aduh. Ulah bodoh ya. Kamu bodoh teh nyokan samaran tingali dulu. Eta rupukna. Rumput di luhur. Anjuran di luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Tapi kunaon tapi ka dipisah-pisah. Kudu digeblek-geblek pakai. Anu kai kenal tapi kenal parahu. Anu tilas di ditu mah dipiceun kabeh nu kitu mah. Awas luhur. Kieu Oh cukil. da ulah gila. Tapi
Belah. Iya. Mantep mang lah. Guys, setelah di minggu kemarin, video kali ini kita bakal kupas tuntas Huawei Vira 80 Pro. Yang menurut gue nih, kalau kita lihat dari kualitas kameranya, ini hampir setara dengan versi yang ultra book. Gue rasa juga gak heran ya, karena meskipun harganya itu lebih terjangkau dibandingkan Vira 80. Alhamdulillah. Tapi Hasil ngetrik ya tehnya. Aduh. kamera yang gak kalah superiornya. That's why di video kali ini gue bakal tunjukin kalian semua guys, seberapa gokil kemampuan dari kameranya bro. Sinatongong truk bandara pantai ngelepet barisan waktu. Rekarna Rosya Ibanate, rekarna partai. Musrik siap. Ayah kan orang Ciburi mencobaannya lebih gigi. Ya nemo. Kamu anu gede mah nong tak gini kecil. Gugat kepada dewa. Iya dah. Usap pengecak. Istighfar. Lalala mora. Pungkur sini motor. Istighfar jang. Nah kuring boga dosa naon. Maling tidak enteng. Nek nunggu keadilan.